kita mengeluh, ternyata rahasianya besar. Jalma nu radipuh mangke ketika masuk mizan, jalma nu tukang salat ditimbang engke ditimbang salatna tuluy geus ditimbang teh diasongkeun buku catatan amalna. Leuheung lamun urang ashabul yamin, alabah ashabus simal itu kan repot kan. Tapi jalma nu ripuh, jalma nu boga panyakit berat, jalma anu miskin ketika masuk timbangan diisarkeun timbanganna cek Allah jigwe maneh mah teu kudu dihisab. Mantak aya muluhanana kabeh ge di Allah teh. Rares teu tong teuing ngeluh lah gitu kan. Ngan jalma fakir nu kitu teh ye cek Imam Ibnu Athaillah dina kitab Tajul Arus, wal muradu bil fuqara alladzi sabaru alal faqih. Jalma fakir nu moal dihisab teh jalma fakir anu sabar ketika dibere faqih. Faqih teh tekanan batin. Tapi lamun teh sabar mengeluh wae, curhat wae, bener teu ngariung ka guru teh ngadon ngararenjem duit gitu kan, beda lagi ceritanya. Di dunia ripuh, di akhirat ripuh. Paham gak?